Assalamualaikum orang Kalisadena. Tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang bagian ngeunaan ngadongeng sareng Ibu Enang Warayanti SMA UPA Tasikmalaya. Kompetensi dasarna membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaranna mampu mengidentifikasi jenis-jenis dongeng, mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dongeng, mampu menganalisis tokoh teks cerita dongeng, mampu membandingkan jenis dongeng berdasarkan hasil unsur intrinsik teks cerita dongeng. Tah, ayeuna urang nyakseni atanapi nonton heula contoh dongengnya ngeunaan dongeng si kabayan ngalatutut. Kade hilap tidak perhatoskeun jenis dongengna sareng kumaha unsur intrinsik dina si kabayan ngalatutut. Kemana galena? Kan itu ke sawah. Bang masuk ke sawah. Yang baru berang. Leo si kabayan ke sawah sarta nyaman sawah anu tos menengah baru. Jadinya katembong tututna loba lantaran caina herang. Jadi katembong kabe. Tutut amah loba pating goletak. Tapi barang ditegas-tegas ku si kabayan. Katembong kalangkung langit dina ciai sawah. Manehna ngerasa sian. Ningali sawah sakitu jerona, padahal mah jagal-jagalan acan ge teu jerona. Siga jero sote kang langit. Cek si kabayan dina jero pikirna. Itu. Ieu sawah jerona menika bina-bina. Kumaha di alana eta tutut teh? Lamun nepi ka teu beunang, jeung era teh ku situ. Tapi na eta tutut teh sok dialaan ku jalma. Dek, dilegetan bae ku aing. Geus kitu mah si kabayan reos naleget. Barang geus menang dibelitkeun kana nyere. Dijejeran ku awi panjang. Sabab pikirna rek ti kajauhan bae ngalatututna moal deket-deket sawah da sieun ti kacebur. Si kabayan ngadekul ngalegatan tutut pi sapoe jeput. Tapi teu aya bebenanganana mun ukur hiji dua bae. Kitu oge lain benang ku leget. Benang satna lantaran ku kabeneran bae. Tutut kercalangat talapakna akapelan ku leget. Tuluy nyakop jadi benang. Namun tak kitu mah luput moal bebenangan pisan. Sabab ari di jero cai mah eta leget teh teu daekeun apel. Komo deui tutut mah da aya leuleran. Di imah bari ngadagoan, di iteng geus ngalas salam, sereh jeung koneng keur ngasakan tutut. Lantaran si kabayan can balik kenih bae, mulai disusul ku nyi iteng ka sawah. Kasampak si kabayan keur ngalegetan tutut. Ih, kabayan. Nah, ngalatutut meni kudu dilegetan sagala. Nah, atuh nasihan kita cebur akang. Lho, nyali maneh. Ini sakitu jerona. Tapi kakak tembong langit. Ni itang bari ka heula si kabayan teh langsung disuntrungkan ka gebus acuh ka sawah. Dede. Tah, saatos hidap ningali ngeunaan video dongeng si kabayan. Kumaha tos tiasa tos kaimpleng kumaha jenis-jenis dongeng tos kaimpleng ogen kumaha unsur intrinsik dina carita kabayan ieu. Pami atos mangga urang dedelan heula nya ngeunaan jenis-jenis dongeng sareng unsur intrinsik dongeng. Engke urang analisis, urang bandingkeun kumaha antawis dua carita dongeng. Nah, hidap tiasa nangtoskeun jenis dongeng dumasar kana hasil analisis carita dongeng. Hatur nuhun urang dedelan heula nya. Nah, tadi saatos aya dongeng si kabayan, hidap bakal ditaros perkara jenis-jenis dongeng kinten-kinten si kabayan lebat kana jenis dongeng naonnya. Urang pedar heula jenis-jenis dongengna. Jenis-jenis dongeng kahiji
nyaeta sasatoan, namun da bahasa Indonesia katelahna pabel. Kedua, dongeng ngeunaan kahirupan jalma biasa, atanapi da bahasa Indonesia katelahna parabel. Nomor katilu nyaeta sasakala, na bahasa Indonesia katelahna legenda. Kaopat nyaeta babad, na bahasa Indonesia katelahna sage. Nomor kelima, kepercayaan hal-hal gaib atanapi na bahasa Indonesia katelahna mite. Sedangkan kadanap ieu ngeuna nyaeta dongeng pamuk. Dongeng pamuk ieu hiji dongeng anu teu dipibandah ku bahasa Indonesia atanapi sastra Indonesia. Urang lajengkeun urang pedar hiji-hiji. Dongeng sasatoan atanapi pabel nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan sarta paripolahna dicaritakeun ka kawas jelema umpama bae bisa nyarita jeung ngagunakeun akal pikiran. Contona kuya jeung monyet atanapi sakadang peucang. Lamun dina bahasa Indonesia katelahna si kancil. Lajengna dongeng kahirupan jalma biasa atanapi parabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun jalma biasa. Contona wae nu kamasur nyaeta si kabayan. Oh, jadi carita nu tadi si kabayan ngalatutut teh kalebetna dongeng kahirupan jalma biasa atanapi parabel. Si kabayan ngalatutut, si kabayan ngalanangka. Tapi aya dongeng nu sanes nyaeta ngeunaan dongeng saduran anu atos ditulis dina wangun bahasa Sunda, salah sawiosna nyaeta Abu Nawas. Salajengna dongeng sasakala atanapi legenda nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun asal muasal kajadian hiji patempatan, barang sasatoan atau tuhan. Jadi teu sadayana dongeng anu palakuna satonya eta dongeng sasatoan, aya oge nu kalebet dongeng sasakala. Contohna wae sasakala reungit ngahiung. Janten sanes ngeunaan kahirupan sasatoanna tapi asal muasalna reungit bisa ngahiung. Jadi tiasa lebet kana sasakala. Jadi teu sadayana palakuna sato teh mangrupakeun sasatoan, tapi tiasa wae lebet kana sasakala dumasar pami asal muasal. Contoh sanes nyaeta sasakala Situ Bagendit, sasakala Gunung Tangkuban Parahu, sasakala Talaga Warna, jeung sasakala nu sanes-sanesna seueus. Salajengna dongeng babad atanapi sage nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa jalma nu ngandung unsur sajarah. Contohna wae Kean Santang, dongeng Prabu Siliwangi. Tah ieu mangrupakeun lukisan Prabu Siliwangi nu ayana di Kadaton ka Cirebonan. Tah, ngeunaan sasakala sareng dongeng, sasakala sareng babad, kadang-kadang sok aya sasamianana. Sasamianana nyaeta ngeunaan asal muasal hiji patempatan sapertos. Babad Cirebon, asal muasal daerah Cirebon, dinamian Cirebon. Tapi sanes sasakala margi babad Cirebon aya unsur sajarah. Bentang sareng sasakala Cikoneng. Sasakala Cikoneng nyaeta asal muasal daerah Cikoneng dinamian Cikoneng, nanging teu aya unsur sajarahan. Kituna sasakala Cikoneng mah lebet kana sasakala, henteu kana babad. Salajengna dongeng kepercayaan atanapi mite nyaeta dongeng anu aya patalina sareng kepercayaan sareng lembutan atanapi hal-hal gaib. Seperti contohnya Nyi Roro Kidul atanapi Nyi Prika Siluman Oray. Tah ieu mangrupikeun lukisan Nyi Roro Kidul anu ayana di daerah Sukabumi. Salajengna dongeng pamuk nyaeta dongeng nu nyaritakeun kagagahan atawa kasaktian hiji jalma, biasana aya patalina jeung tokoh atawa kajadian sajarah. Kunaon ieu henteu lebet kana kahidupan jalma biasa, margi pamuk mah mangrupakeun jelema sakti tur aya unsur sajarah. Tapi henteu ge lebet kana babad, margi teu ngeunaan asal muasal patempatan atanapi asal muasal hiji daerah. Pamuk mah ngeunaan jalmina langsung, janten unsur sajarahna tapi patali sareng jalmi. Salajengna contohna dongeng pamuk nyaeta dongeng
wawasan aki sayang hawu. Ayeuna urang lebet karena unsur intrinsik dongeng. Tadi si kabayan ngalan tutut urang analisis unsur intrinsik dongeng. Nah, tapi urang pada heula unsur intrinsik nanya. Ahiji aya jejer latar pelaku jeung watak galur puseur sawangan amanat. Anu kahiji jejer atawa tema nyaeta gagasan pokok atawa jejer dina carita anu ditepikeun ku pangawarang ngaliwatan hiji caritaan. Jejer atawa tema aya sosial budaya agama asih jeung sajabana. Latar atawa setting nyaeta petepatan waktu mangsa lumangsungna carita. Aya tempat, waktu, jeung suasana. Pami tempat nggambarkeun patempatan lumangsung kajadian, waktu ngebrehkeun lumangsungna waktu hiji kajadian, suasana ngagambarkeun kaayaan lumangsungna hiji kajadian. Contoh latar tempat misalnya di imah, di kebon jeung sajabana, latar waktu beurang, latar suasana tiasa sedih jeung sajabana. Palaku jeung watak tokoh atanapi panokohan. Palaku jeung watak ieu kabagi kana 3 nyaeta aya protagonis, antagonis, jeung tritagonis. Protagonis biasana pelaku utama, antagonis pelaku sainganana. Tritagonis nyaeta penengah, tapi salian ti protagonis, antagonis, tritagonis ieu unggal pelaku ngagaduhan watak, jadi kedah oge dipedar watakna dina nganalisis unsur intrinsik. Lajeng galur sok disebut oken plot atawa leunjeuran carita. Dina bahasa Indonesia katelah galur alur maju, dina urang namina galur merele. Aya galur mundur sareng galur bobok tengah. Puseur sawangan atanapi point of view. Kabagi kana 3 jalma kahiji, jalma kadua, jalma katilu, jalma kahiji tanahan kecapuring, jalma kadua anjeun, jalma katilu aranjeunna atanapi maraneh. Amanat nyaeta pesen. Seperti sasakala gunung asih nyaeta pesenna urang teu meunang boga hate gampang kahasut mun can kapaluruh bebeneranana. Ieu sempalan dongeng nanya, ieu mah sempalan sanesa ujratna dongeng ngeunaan dongeng Sireum jeung Japati. Mangga diaos. Pami hideup teu acan beres diaosna tiasa di stop heula atanapi di pause. Urang lajengkeun kana salajengna. Ieu contoh analisis unsur intrinsik carita dongeng Sireum jeung Japati. Nu kahiji aya tema, sosial, latar tempatna di leuweung, waktuna beurang, suasana gembira, palaku jeung watak Sireum. Bageur sok tutulung, Japati hese percaya tapi bageur. Galurna maju puseur sawangan, jalma kadua amanat kudu silih tulukan ka sasama. Urang ngabandingkeun jenis dongengnya. Tadi aya si kabayan ngalatutut, teras aya ogen ngeunaan Sireum jeung Japati. Si kabayan ngalatutut palakuna jalma, sedangkeun Sireum Japati palakuna sato. Kabayan nyaritakeun kahirupan sapopoe jalma, sedangkeun Sireum Japati kahirupan sapopoe sasatoan. Kabayan jadi dicendekeunna lebetna kana kahirupan jalma biasa ditilik tina palakuna nyaeta jalma, sedangkeun Sireum Japati lebet kana pabel atanapi sasatoan margi palakuna sato tur nyaritakeun kahirupan sapopoe sasatoan. Kumaha parantos uninga aya nama kumaha carana ngaanalisis unsur intrinsik, lajeng uninga oge kumaha jenis-jenis carita dongeng. Tur hideup parantos nyobian ngabandingkeun jenis carita dongeng dumasar kana unsur analisis unsur intrinsikna. Pamugi hideup tiasa ngabandingkeun jenis dongeng dumasar kana hasil analisis unsur intrinsik. Kada hilap tugasna dikintun dina Google Classroom sareng postesna oge dina Quizizz. Urang tepang deui mingon enjing. Hatur nuhun. Salam baktos ka Ibu Rama, salam Yunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana. Semangat terus diajarna, sehat-sehat sadayana. Kada hilapnya pancena. Assalamualaikum.